Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah patepang deui sareng Bapa diajar bahasa Sunda. Dina danget ieu Bapa bade mendarkeun ngeunaan materi kelas 8 nyaeta artikel seni budaya Sunda. Hidup sadaya naon sih anu sebat artikel teh? Artikel teh mangrupa karangan anu medar ngeunaan hiji hal atawa pasoalan. Hal atawa pasoalan mah bisa naon bae kaasup anu aya patalina jeung seni budaya Sunda. Nah, mangga hidup titenan di dieu aya bacaan anu judulna Kasenian Rigig Begig. Kasenian tradisional Rigig Bebegig Sukamantri. Mangga hidup dangukeun ieu artikel seni ngeunaan Rigig Begig Sukamantri. Hidup sadaya Bebegig Sukamantri keur nu anyar nempo mah moal teu matak helok. Geura bae anu jadi bebegigna jelema sawawa make topeng, lain make meureun leuwih pas mah disebut nyuhun. Da beratna oge leuwih ti 40 kilo. Malah aya nu nepi ka 60 kilo cenah. Rupana jelek bae banget wayang tang sisina. Buta hejo, buta berem, buta kaya. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Buta Sunda kaya, online di channel buta Aja hideung, Sumarja. malah aya buta terong oge anu make mahkota. Tapi buukna ku injuk dipikasieup ku daun wargu, ku buai, hahampaan, jeung kembang kertas. Awakna hideung da memang di bulan ku injuk. Nah, pas lebah bujurna digantelan ku kolotok munding. Sukuna make gengge. Badis makhluk leuweung ti mana boa ragad rigig dibarung ku sora kolotok jeung kleneng gengge bisa meta dipiriku musik naon bae. Mata piluceun. Leuwih ti kitu malah aya sari-sari magis. Soal alami eta mah geus pasti atuh. Bebegig seni tradisi ti Sukamantri jauh tengah atuh upama dibandingkeun jeung bebegig sawah mah. Bebegig Sukamantri ngeuyeban hasana seni tradisi Tatar Sunda wadalan ti Kabupaten Ciamis. Bebegig Sukamantri lain seni tradisi anu lahir ti beulah batu. Ceuk ujaring sepuh tahun 1870-an. Kokolot Desa Campa Kalarang, Kacamatan Sukamantri ngareka cipta ieu kasenian. Mangrupa kasenian heleran anu akhirnya jadi kasenian khas Sukamantri. Anu jadi dadasarna cenah raket patalina jeung cerita rakyat Prabu Sampulur, raja anu gagah sakti mandraguna anu meruhkeun ngareged di Pulau Jawa. Gambaran kagahan sang Prabu cenah beungeut Bebegig Sukamantri teh. Hidup sadaya geus puguning ari dina acara Agustusan mah. Malah dina acara-acara pesta rakyat liana Bebegig Sukamantri sok milu midang. Upamana bae dina acara nyiar lumar di Kawali. Kawasna kurang afdol mun teu ngabring sok milu ngarigig. Kitu deui dina acara Milangkala Kabupaten Ciamis. Bebegig Sukamantri mindeng jadi wawakil ti Ciamis. Pikeun pagelaran seni tradisi ti mimiti tingkat Jawa Barat nepi ka tingkat nasional.
Ngamainkeun babagi Sukamantri memang mika butuh tenaga anu tohaga. Pek bae bayangkeun kudu nyuhun babagi anu beratna nepi ka 60 kilo. Bari awak di bulan ku kakaban ijuk. Jaba kudu ragrag grig deui malah sakapeung masuk dipake ngangkat jelema. Anu sinan tumpak tina lebah irung topeng si Anda babagi saat tea. ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Nyata lain pagawean memeh sasarap. Anu matak salianti kudu siap tenaga teh kudu asak latihan deui. Aya embohana dibarungku doa-doa khusus. Sangkan salamat salila nyuhun sakadang babegig. Babegig Sukamantri seni tradisi anu kakara nguniang lantaran dihudangkeun deui ku nu mikahemana. Seni tradisi anu miuga potensi pikeun jadi kareueus. Lain bae keur urang Ciamis tapi keur sakumna warga Jawa Barat. Lebar mun kudu ditiarap deui teh. Tah hidup sadaya eta mangrupa gambaran seni tradisional rigig-bagig Sukamantri anu asalna ti Kabupaten Ciamis. Hidup sadaya sakitu kapihatur ngeunaan materi rigig babagi Sukamantri baik hidup pelajari supados paham. Sakitu anu pihatur kelawan di akhiran wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.